Tos uningnya karena tilu pilar pangajian Sunda lur. Tilu pilar ieu disebat oge Tritangtu di Buana anu mangrupi ajaran karuhun urang Sunda. Ia ajaran nyebatkeun yen di dunya ieu teh aya tilu unsur nu kedah silih lengkepan supados hirup tiasa saluyu sareng alam. Pilar kahiji nyaeta karamaan atanapi rama. Di tatar Sunda rama teh hartosna sanes mung saukur bapa, tapi ngalambangkeun jalmi anu ngalakonan kahirupan sade dinten kalawan daria. Karamaan teh simbol kekuatan, kahadean, tur keikhlasan dina ngalaksanakeun tugas di alam dunia. Rama teh anu ngagerakkeun kahirupan. Tukang tani, tukang dagang, guru, sadayana bagian tinu karamaan. Anu kadua aya karesian atanapi resi, nyaeta lambang kecerdasan batin, kawicaksanaan, tur spiritualitas. Resi teh nu maparin pinunjuk sareng nasehat. Di masyarakat Sunda, karesian ilaharna dicontoh ku ajengan, pini sepuh, atanapi tokoh adat. Resi teh nu ngajagi kahadean, anjeunna nu masihan arah, pitutur, tur hirupna disayagikeun pikeun kabagjaan balaria. Pilar terakhir nyaeta karatuan atanapi ratu, simbol kapamimpinan, tanggung jawab, tur keadilan. Ratu teu salawasna kedah raja, saha wae nu nyangking kaputusan pikeun batur teh mangrupi bagian tina karatuan. Ratu teh pangatur negara, tapi saleresna karatuan oge aya dina diri urang nyalira. Salaku pamimpin pikeun diri nyalira tur anu sanesna. Tilu pilar ieu teh sami sareng awak urang. Hata teh janten resi anu masihan rasa tur pitunjuk, pikir teh janten ratu nu ngadamel kaputusan, sedengkeun panangan sareng sampean eta rama anu ngalaksanakeunana. Karamaan karesian karatuan kedah silih rojong silih lengkepan, upami hiji teh aya moal aya kasaimbangan. Kumaha sih carana tiasa saluyu sareng Tritangtu di Buana? Utamina kedah hormat kanu ngajar sareng nu langkung sepuh, tur jujur sareng tanggung jawab dina tugas sadi dinten, teras adil sinareng wicaksana upami urang janten pamimpin. Upami tilu unsur kahirupan ieu aya dina diri urang, kahirupan tangtos bakal langkung tentrem tur harmonis. Omat ajaran karuhun teh sanes saukur dongeng, nanging pituduh hirup nu teu tilem ku jaman. Tong hilap follow heula akun sosial media Napak Jagat Pasundan.